Sampurasun warga notifikasi di lebat Gusti Yesus Kristus, mugia urang sadaya dangat ayeuna aya dina kayaan sehat, aya dina kayaan pamiaraan Gusti tiasa sehat sabapaosna ginuluran rahayu berkah salamet. Warga yang diasih di lebat Gusti Yesus Kristus, panginten urang kantos ngadangu hiji kekecapan dina basa Sunda anu ungelna indung tunggul rahayu bapa tangkalna darajat. Upami kecap tadi nyebatkeun indung teh tunggulna rahayu bapa tangkalna darajat, tangtos urang kedah mihormat ka indung rejeng ka bapa. Naon margina? Aya paripaos sanes anu nyebatkeun munjung teh ulah ka gunung, muja teh ulah ka sagara. Tapi munjung kudu ka indung, muja teh kudu ka bapa. Warga notifikasi ku Gusti mangga urang sakedap titenan hiji pangandika Gusti anu kacutat tina kitab Pamindo pasal anu kalima ayatna anu ka-16 anu unggalna kieu. Kudu masing hormat ka bapa jeung ka indung sakumaha anu diparentahkeun ku kami Pangeran Allah maraneh, supaya maraneh jamuga jeung panjang umur di tanah anu bakal dipaparinkeun ku kami. Wargi sadayana etes jentre pangandika Gusti sareng babasan tadi anu nyebatkeun indung tunggul rahayu bapa tangkalna darajat eta pisan anu ku urang kedah dimanaan, anu ku urang kedah direnungkeun. Kunaon urang kudu munjung ka indung, kudu muja ka bapa. Kumargi indung anu ngakandung 8 bulan lilana nyeri perih bari jeung hese capek. Bapa anu ngayugakeun urang sadaya anu sapanjang hirupna kedah ti susu ti dungdung luut leet ku kesang milarian nafkah kangge nganapakahan pamajikan jeung anak. Eta margina mihormat ka indung jeung ka bapa tadi nyumponan kana parentah ti Gusti yen urang kudu mihormat ka indung rejeng ka bapa. Sajabi ti urang mihormat ka indung ka bapa nyumponan kana parentah Gusti eta oge mangrupikeun hiji kakedahan, hiji kawajiban salaku anak anu jadi kolot. Malih pangandika Gusti sareng babasan tadi ngemutkeun kangge urang sadaya yen danget ayeuna seueur anu sepuh hirupna kadungsang-dungsang ku alatan diantepkeun ku nu jadi anak, seueur anu sepuh ngahaja dipiceun ku margi dianggapna sepuh teh ngahesekkeun, dianggapna jadi beban keur palaputrana. Aya anu tega miceun kanu jadi kolot. Bahkan aya anak anu ngajagrageun kolotna ka pangadilan ku alatan harta banda, ku alatan panginten warisan. Tega samodel kitu. Malih disagedengen eta aya nu langkung kejam deui. Aya anak anu tega maehan kanu jadi kolot. Wargi tangtos jadi bahan perenungan, jadi bahan emutaneun, jadi bahan lenyepaneun kangge urang sadaya. Upami aya anak anu dugi ka tega samodel kitu ngantepkeun henteu ngahormatan, henteu ngamumule, henteu ngaropeak anu jadi kolot, tangtos doraka kasebetna anak tinu jadi kolot. Upami urang kagolongkeun hiji anak anu doraka tangtos bakal kena kababasan kumaha upami sepuh urang kedal bahasa ateun nepi kedal ucap anu nyebatkeun kieu kumargi sepuh urang rat hatena raheut, kumargi sepuh urang panginten ngaraos ka nyerian kumaha upami sepuh kedal bahasa kangge urang kaluhur ulah sirungan kahandap ulah akaran tangtos ieu hiji hal anu matak nyilakakeun ka diri urang sorangan. Warga notifikasi ku Gusti mangga numutkeun babasan tadi sareng pangandika Gusti layak pantes upami urang ngajenan kanu janten sepuh. Kumargi upami urang ngajenan kanu janten sepuh urang parantos nyumponan kana parentah ti Gusti. Anu kaduana upami urang ngajenan kanu janten sepuh ngamumule janten sepuh eta parantos hiji katangtosan sareng hiji kawajiban anak kanu jadi kolot. Eta margin hayu wargi-wargi notifikasi ku Gusti urang mumule sepuh urang ajenan sepuh urang
urang hormatan sepuh urang. Sok sanaos ceuk paribasa kumaha we kondisi kayaan sepuh urang, ceuk babasan teh mah sok sanaos kokoro nyoso malarat rosa sepuh urang. Tapi pangdoa ti sepuh urang kacida pisan ageng mangunatna, kacida pisan matak maslahat nyandak kamaslahatan di dunia sareng di akhirat. Wargi anu pikasih ku Gusti, hayu urang salaku palaputra manakomo anu parantos hirup di lebet Gusti, anu teu acan hirup di lebet Gusti, ieu tos janten hiji katangtosan, hiji kewajiban urang ngamumule ngahormatan miarakeun anu janten sepuh urang masing-masing. Mangga alap berkahna, suhunkeun pidoana, malak mandar kahirupan urang, mulus rahayu berkah salamet, ginuluran rahayu berkah salamet kasenduhan ku berkah Gusti. Kumargi pangandika Gusti, kumargi saur sepuh urang, eta matak ngajantenkeun hirup urang, bagja hirup urang diberkahan luar biasa. Warga anu pikasih ku Gusti, mangga upami danget ayeuna panginten aya anu anak anu henteu miroseak anu janten sepuh, aya anak anu panginten henteu ngamumule kanu janten sepuhna, emut sadar yen urang henteu kaluar ti belah batu. Urang digelarkeun ku indung rejeung ku bapa, indung anu ngakandung, bapa anu ngayugakeun. Mangga warga anu pikasih ku Gusti, mugia ieu pedaran anu singket tiasa ngagugah kangge urang sadaya, nyadarkeun urang sadaya yen urang gaduh tanggung jawab nyaeta ngamumule sareng miarakeun sepuh urang. Mangga urang ngadoa. Nun Ama nu linggih di sawarga anu suci, puji kali syukur upami dangat ayeuna sim abdi sadaya dipasihan kasempetan kangge nampi panggeuing, nampi pangemut tina pangandika Gusti anu ngemutkeun ka abdi-abdi sadaya. Kedah nyumponan parentah ti Gusti ngamumule ngarumat miarakeun anu janten sepuh, oge tangtos-tos janten kawajiban kangge abdi sadaya. Eta margina emutkeun sim abdi, upami sim abdi hilap, upami sim abdi ngabaekeun, upami abdi sadaya ngantepkeun kanu jadi sepuh sim abdi. Tulungan sim abdi kangge salawasna ngemut kana kasayan sepuh-sepuh abdi, supados hirup abdi sadaya mulus rahayu berkah salamet. Amin. Gusti ngaberkahan.